Wa iza lam takdir jeung di mana teu kawasa anjeun ala zuhdi kana sifat zuhud fid dunya dina dunya pama mangka teu aya anta taripa yen ngaku anjeun birrogbati kalawan resep piha dina dunya wal hirsi jeung kasengserem alaiha kana dunya walasta jeung teu aya anjeun maksuman eta nu gawe dosa illa alaiha kecuali kana eta dunya watamatu'i jeung gawe ngeuneunahan biha kalawan dunya ala wajhin netepan kana jalan muharramin nu diharamkeun bisyar'i dina syara' wa zuhdu sareng ari zuhud maqamun eta hiji tempat fauqa zalika saluhureun nu tos dicarioskeun walai tasyi'ri jeung hayang teuing nyaho kaula lau annallaha lamun sayaktosna Allah parodo eta mardukeun Allah alaina ka urang sadayana at-tawassu'a kana jejembaran fid dunya dina dunya pamin ainal kudratu mangkati mana ari kawasa alaihi kana tawassu' fi zamanin dina waktu azza anu geus langka fihi dina ieu zaman naon ma perkara yuwari anu nutupan ieu ma al aurata kana aurat wa yasuddu jeung anu nutupan al ju'ata kana kalaparan minal halali tina anu halal fa innalillahi mangka eta tetep ari urang sadayana lillahi eta tetep milik Allah wa inna jeung ari urang sadayana ilaihi ka Gusti Allah raji'una eta nu barali kabeh paslun ari eta hiji pasal wa alaika jeung mistika anjeun bitawakuli kana pasrah alallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala
Fa innaman mangkasanya na ari jalma tawakkalanu tawakal ieu man alaihi ka Allah kafa ta nyekapkeun Allahu ka man wa aana jeung nulungan Allahu ka man wa tawalla jeung mingpin Allah hu ka man wa aula jeung maparin Allahu ka man. Buah tawakal ta hiji bakal dicekapkeun ku Allah kafahu, dua bakal ditulungan ku Allah, tilu bakal dipimpin dibimbing ku Allah, opat aula bakal dibere paparin ku Allah. Dasarna ti mana musonib nyebatkeun kitu dawuh Allah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ayat Al-Qur'an eta teh. Wa man jeung ari saha jalma yatawakkal anu gawe tawakal man 'alallahi ka Gusti Allah fahuwa mangkari Allah asbuhu anu nyukupkeun ka ieu man. Wa tawakkulu jeung ari tawakal eta min samaroti sidqit tauhidi tina sapalih pirang-pirang buah benerna katauhidan. Tina sapalih pirang-pirang buah benerna katauhidan. Wasabatihi jeung tetepna tauhid bil qalbi dina mana. Wastilaihi jeung ngawasana ieu tauhid alaihi kana qalbun. Ta aya sifat tawakal teh ngabuah tina katauhidan anu tetep nu kuat dina hate. Margi buah tina tauhid teh ngagaduhan sifat dauk ageng rasa. Kusabab ageng rumaos jeung ageng rasa mangka timbul sifat tawakal pasrah sumerah. Lain cicing wae tawakal teh kade tetep syariat mah dijalankeun. Justru ngajalankeun syariat eta teh sapalih tina nembongkeun katawakalan. Jadi buah tina katauhidan nu kuat ayeuna tawakal. Dasarna mana dawuh Allah qala Allah taala Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi ari pangeran masyriq wal maghribi jeung maghrib la ilaha eta teu aya deui pangeran illa huwa kecuali Allah. Patakhid mangka kedah ngadamel anjeun hu ka Allah wakila anu dipasrahan. Wa ufawwidu amri ilallah kuring masrahkeun sagala urusan ka Gusti Allah. Fangdur mangka kudu ningali anjeun kaifa bada'a kumaha ngawitan Allah bi isbatir rububiyati kalawan netepkeun kapangeranan summa bi isbatil infiradi teras kalawan netepkeun sahiji bil ilahiyati kalawan mangeranan summa amaro teras miwarang Allah bitawakkuli kana pasrah
alaihi tetap ka Allah, jalla maha agung Allah, wa ala jeung maha luhur Allah, palam yamko mangka henteu tetep pitarkihi dina tinggalna ieu tawakal, naon udurun udur, walil bariyati lil bariyati pikeun sakabe makhluk, wa qad amaro sareng nyata tos miwaran saha Allahu Gusti Allah ibadahu ka pirang-pirang hambana Allah, bitawakuli kana damal tawakal alaihi ka Allah, waroggoba sareng ngararesep Allah pihi di ieu ibad biqaulihi kalawan dawuhan Allah, walallahi falyatawakkalul mu'minun, walallahi sareng ka Gusti Allah falyatawakkal mangka kudu pasrah saha al mu'minuna pirang-pirang jalma nu ariman, wa biqauli sareng dawuhan Allah taala fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin, patawakkal mangka kudu pasrah anjeun 'alallahi ka Allah, innallaha sayaktasna ari Allah yuhibbu eta mikaresep Allah al mutawakkilina ka pirang-pirang anu pasrah. Wa qala sareng ngandika saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tawakkaltum lamun tawakal aranjeun kabeh alallahi ka Allah haqqo tawakkulihi kalawan benerna tawakal ka Allah, la rozaqo yakin ngarizkian Allah kum ka aranjeun kabeh kama sapertos perkara yarzuku anu tos ngarizkian Allah at-toiro kamanuk tagdu gawe isuk-isuk ieu toer, wa khimason jeung kental telihna kental telih teh hartina sok manggi dahar gitu, wataruhu jeung sore-sore ieu toer bitonan bari pinuh beteungna, asal bener tawakalna bakal saperti manuk gitu, teu bingung manggi isuk jeung sore teh war gue gitu. Manggi we dahar ari manuk sok cicing wae henteu hiber, manggi dahar hiber heula, isuk-isuk halal liber neangan dahar, balik burit geus nyampak wareg deui. Berarti atuh Rasul ngaibaratkeun jalma nu tawakal bari bener tawakalna kana manuk teh hartina tawakal teh lain cicing. Da manuk nyieun sayang kudu neangan anu gararing, manuk bisa dahar angger ladang ngapung neangan, berarti tawakal teh bari usik gitu lain cicing. Disapertikeun oge ku Rasul saperti naon, manuk sapertos Allah ngarizkian ka manuk gitu.
walam jeung kudu nyaho anjeun anna aslat tawakkuli kana sanyana ari asalna tawakal Allah lohi ka Gusti Allah pokok tawakal di asalna tawakal eta ma'rifatul qalbi nyaho na hate bi annal umuro kana sanyana pirang-pirang urusan teh kullaha tegesna sakabehna umur eta biadillahi aya dina pangawasa Allah. Ma tegesna perkara yang pau nu manfaat ieu ma min hatina umur. Wama jeung perkara yadurru nu madarat ma. Wama jeung perkara yasuu anu goreng ieu ma min hatina umur. Wama jeung perkara yasurru anu ngabungahkeun ieu mah. Wa innal khalqa jeung sanyana ari makhluk lawi jetama'u lamun kumpul ieu makhluk kulluhum tegasna sakabehna makhluk ala ayyan fa'u kana yen rek mere manfaat makhluk hu kajalma lam yanfa'u mangka teu bisa mere manfaat hu kajalma illa bisayin kecuali kalawan perkara naam illa bisayin fa'il tina lam yanfa'u mangka teu bisa mere manfaat tu kajalma naam illa bisayin kecuali perkara qad kataba anu nyata tos mastikeun hu kana saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun jalma au ala ayyadurru atawa kana yen ngamadaratkeun makhluk hu kajalma bisayin kana hiji perkara lam yadurru tah moal bisa ngamadaratkeun makhluk hu kajalma illa bisayin kecuali kalawan perkara qad kataba anu tos mastikeun hu kana sa Allahu Allah alaihi kajalma. Lamun makhluk sakabehna kumpul rek mere manfaat moal bisa. Makhluk sakabehna kumpul rek mere madarat ka urang tetep moal bisa. Sok dibaca dina wiridan la mani'a lima toita wala mu'tiya lima manata. Moal aya nu bisa ngahalang lamun Allah rek masih, moal aya nu bisa ngahalang lamun Allah rek nyarang rek ngawagel. Wa yustaratu sareng disyaratkeun lisihati tawakkuli kana sahna tawakal. Naon? Allah ta'siya yen ulah maksiat anjeun Allah ka Gusti Allah bisababihi kalawan sabab tawakal. Wa anta jetaniba jeung yen ngajauhan Allah makana perkara naha anu tos ngalarang Allah ka anjeun anhu tina ma.
wa ta'ala jeung migawe anjeun ma kana perkara amaron utos marentah Allah ka anjeun bihi kana eman mu'tamidan bari anu tatagenan pijami idzalika dina sakabehna alaihi ka Gusti Allah wa musta'inan sareng nyuhunkeun pitulung bihi ka Allah wa mufawwidon jeung masrahkeun ilaihi ka Allah. Kade ulah nyieun maksiat dina tawakal wa yustaratu li sihati tawakkuli alla ta'siyallaha bisababi. Ongko urang teh ngaku tawakal tapi nyieun maksiat dina tawakal. Kumaha contona? Dawuh Rasul contoh ya. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifah. Saya tosna Allah teh cek Rasul mika cinta ka jalma anu daek ngalengka, nu daek barang gawe, nu daek neangan asbab. Hiji contona tah. Nu kadua tolabur rizki paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Kade lain tolabul ilmi wungkul. Tolabur rizki paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyupri rizki nu halal teh wajib ka setiap muslim jeung muslimat. Tah, urang dina neangan asbab eta kari-kari urang teh kalah gawe maksiat. Hartosna kieu ku usikna urang teh nembongkeun tawakal tadina usikna ulah dibarengan ku maksiat gitu. Wa yustaratu li sihati tawakkuli alla ta'siya bisababi. Dina usikna ngajauhan kana perkara nu dilarang midamel kana nu diparentah. Bari dina hate tetep tatagenan ka Allah, menta tulung ka Allah, masrahkeun urusan ka Allah. Jadi ulah salah kaprah ngahartikeun tawakal teh cicing wae cek urang oge tadi. Tapi ku usrikna eta teh nembongkeun tawakal. Ciri jalma usik bari tawakal teh usikna dina parentah Allah, dina hatena tatagenan angger ka Allah, menta tulung ku ngadoana ka Allah. Geus beres ayeuna urusan wa ufawidu imar ilallah. Masrahkeun mangga Gusti abdi tos midamel sakumaha abdi warangan Gusti, hasilna mah abdi masrahkeun ka Gusti. Wa mufawwidan ilaihi. Wala yabdahu jeung teu nyacan fi tawakkulika dina tawakal anjeun naon dukhuluka asupna anjeun pisain dina hiji perkara minal asbabi dunyawiyati tina pirang-pirang sabab bangsa dunyawiyah idza kunta di mana bukti anjeun mu'tamidan eta anu tatagenan alallahi ka Gusti Allah dunahu disatukangeun ieu syek. Cek urang tadi tawakal teh lain cicing tapi usik. Walayat damu pi tawakkuli dukhuluka pisayin minal asbab. Usikna urang teh teu dicacad kana teu nyacad kana katawakalan urang. Geuning eta nu digugulungna haliah dunya, tuluy we neangan duit teu nyacad kana tawakal urang ku neangan duitna. Asal idza kunta mu'tamidan ku neangan duitna tetep urang teh nekankeun yen rezeki mah wungkul ti Gusti
Allah. Da urang mah wajibna oge asbab. Naam sumuhun ieu kaul. Man ari sajalma sodako eta nu leres naon tawakkuluhu tawakalna ieu man do'ufa ta lemah naon dukhuluhu asubna ieu man fil asbabi dina pirang-pirang sabab ad-dunyawiyati nu bangsa duniawi. Jalma nu bener tawakalna bakal lemah dina asub kana hubbud dunyana. Keun bae cek batur ayeuna urang du dunya wae oge dan nu apal niat jeung tawakal urang mah urang jeung Allah. Da teu saeutik bungkus akhirat jadi amal dunya ku gorengna niat. Loba nu bungkus amal dunya ku alusna niat jadi amal akhirat. Wa amat tajarudu jeung amna pon ari ngosongkeun anha tina asbab bil kulliyati kalawan sakabehna fala yasulu mangka teu hasil ieu tajarrud illa fi hakiman kecuali di hakna jalmi dama anu langgeng naon iqbaluhu madepna ieu eman alallahi ka Gusti Allah wa tahura jeung suci bersih naon qalbuhu manahna eman anil iltifati tina luak liuk ila ghairillah kasariati Allah walam yudhayyi jeung teu ngamomorekeun ieu eman bisababihi kalawan sabab tajarrud man kajalma hum anu ari ieu eman eta iyalun keluarga alaihi ka ieu eman min khalqillahi ti makhluk Allah. Qala saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman kapa cukup bil mar'i ka hiji jalma naonana isman dosa ayyudayya yen ngamomorekeun ieu eman mar'u ayyudayya kana yen ngamomorekeun mar'u man ka jalma ya ulu nu jadi keluarga ieu eman. Urang teh tadi teh ngaku tawakal tapi keluarga katoler-toler teu mikirkeun apakah pamajikan teu mikirkeun apakah budak gawe dosa teh cukup gitu oge cenah kitu ongkoh urang teh niat tawakal tapi teu emut kana kawajiban nu sanes yen urang teh wajib napakoh ka ial sari ial teh keluarga bojo anak pamajikan bojo pamajikan teh keluarga wajib dinapakan orang teh pikirannya gitu. Tak cek Rasul kapa bil mar'i isman ayyudayya man yaqulu sabab loba nu katipu jalma ngaku tawakal tapi keluarga katoler-toler tak jadi dosa cenah cek Rasul kapa bil mar'i isman ayyudayya man yaqulu cukup eta teh jadi dosa jalma nu ngamomorekeun kanu jadi keluargana. Walam jeung kanyahokeun ku anjeun annal iddikhar sanyana ari nyimpen tuangeun wa tadawiyah jeung ngubaran minal amrodi tina pirang-pirang panyawat layak dahani eta teu nyacad ieu iddikhar jeung
tadawi fil asli tawakuli dina asal tawakal. Atuh ari tawakal mah manggih ayeuna kudu beak ayeuna lain kitu deui salah. Menang ayeuna poe Salasa bea 10 kilo lain hari kudu dibeakeun poe Salasa kabeh 10 kilo. Simpen saware. Sok sanajan urang teu apal isuk hirup kene atawa henteu. Urang nyimpen cadangan makanan atawa kieu urang berobat kedah boga panyakit. Tawakal teh lain betah cicing dina panyakit. Tawakal teh ngalengkah neangan obat ke panyakit. Ceuk musonif ieu iddikhor jeung tadawi teh teu jadinya can kana asal pokok tawakal gitu. Tegasna urang nyiapkeun jang hirup isuk, urang berobat keur panyakit, eta teh justru tawakal gitu. Tawas sabalikna ayeuna mah meunang 1/2 kilo teu mahi-mahi acan jang sapoe oge gitu. Sabalikna eta di Maleuwi ayeuna mah sabalikna. Kumaha tawakal dinu kitu? Teu kudu mangma. Ente rek ngahina pangeran teu kudu jojorowokan Allah teu adil, ngajorowok ente teh di gunung Allah mah teu adil. Teu kudu kitu rek ngahina Allah mah. Maneh mang isuk moal dahar eta teh geus ngahina Allah. Isuk mang moal manggih rezeki eta teh geus ngahina Allah. Ieu mah sabalikna. Urang dibere ka kurangna. Man sajalma ya lamun nyaho ieu man annal mugniya sanyana ari anu beunghar wa nafi'at jeung anu ngamanfaatkeun wa dharra jeung ari nu ngamadaratkeun wa punten man saha ya lamun nu uningan ieu man anal mugniya. Nah huwa ari mugni nafi jeung doro Allahu eta Allah wahdahu bari sahiji Allah. Tetep urang nyimpen cadangan makanan isuk angger nu nyugihkeun urangna masa Allah nu mere manfaat Allah. Wa qad dakhara jeung nyata parantos jeung nyata nyimpen tuangeun dicontohan ku Rasul ya urang kudu nyadangkeun makanan. Wa qad dakhara jeung nyata nyimpen tuangeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li iyali pikeun keluarga Rasul li bayanil jawazi kana keur mertelakeun sifat jaiz sifat nu weunang di Rasul aradul basariyah lain mang isuk moal manggih kitu teh lain sabab urang oge diajarkeun ulah jadi jalma anu israf jalma anu leuleuwi wa amma wa sareng anapun ari Nabi sallallahu alaihi wasallam pamakana mangka teu buktos Nabi yaddakhiru eta nyimpen Nabi linapsi pikeun dirina Nabi sayan kana hiji perkara ila godin nepikan poe isuk warubama iddakhor terkadang nyimpen lahu pikeun Rasul saha goiruhu saliyati Rasul panana mangka ngawag Rasul hu kagoer ingda syuuri
dina nalika uninga rasul bi kana iddikhar. Nah, rasul mah tara nyiapkeun teh keur dirina da tadi keur ialna mah kumaha wa qadidda khara Rasulullah li iyalihi li bayanil jawazi rasul teh aradul basariyah gaduh keluarga gaduh. Nah, nyiapkeun kanggo keluarga rasul osok ngan rasul tara nyimpen cadangan keur pribadina. Justru rasul kalah ngawagel lamun ningali batur nyiapkeun kanggo anjeunna. Nah, kumaha tah? Basana rumpama terkadang nyimpen cadangan makanan kanggo rasul goiru salianti rasul. Nah, rasul ngawagel ka jalmi nu nyiapkeun kanggo anjeunna. Ditaros wa konsuila jeung nyata ditaros sa alaihi kangjeng rasul wasuila jeung ditaros nabi itu alaihi salam ani sab'ina tina 70 naonana alpan rebuna alladzina tegesna jalma-jalma yadkhuluna anu asup ieu ladina aljannata ka surga bi ghairi hisabin kalawan teu aya hisaban min ummati ti umatna rasul. Dina hadis nu sanes rasul teh nyarioskeun nu lebet ka surga tanpa hisab teh 70.000 tina sakabehna umat rasul. Same dituluykeun ya. Tuluy unjukan deui rasul teh ditambihan deui 70.000. Ditambihan di setiap unjukan rasul ka Allah hoyong ditambihan mulebet ka surga bigoiri hisab ku Allah diteduna. Hartosna langkung ti 70.000 nu lebet ka surga bigoiri hisab. Qala ngawal rasul hum ari itu ladina layas alladina eta jalma-jalma layas tarkuna anu tara jajampean ieu ladina terlalu badi baca walayat tawuna jeung walayak tawuna jeung tara muji kadirina walayatatoyyaruna jeung tara nuduh goreng ka manuk wa ala rabbihim jeung ka pangeranna ieu ladina yatawakkaluna eta gawe tawakal ieu ladina. Walaran rasul ye nu asup bi ghairi hisab teh hiji jalma anu la yastarkuna tara mun cekolot matara baca jangjawokan meureun kitu yastarkuna. Nu kadua nu asup bi ghairi hisab teh jalma nu layak tawuna tara muji kadina teu asa bangga justru tawadu. Nu katilu jalma nu asup ka surga bi ghairi hisab layat tatoyyaruna tara nu digoreng ka manuk artianna lega tara nyalahkeun makhluk. Ieu nu digaris bawahi dina bab ieu nu kaopat nyaeta wala rabbihim yatawakkalun
jalma-jalma nu damel tawakal teh kaasup golongan 70.000 anu asup ka surga moal dihisab. Walil mutawakkili jeung eta tetep pikeun jalma nu tawakal. Tingkah jalma ngaranna tawakal anu migawena mutawakkil. Wal mutawakkili jeung eta tetep pikeun jalma nu tawakal as-shodiqi nu bener. Di mana urang bisa nganyahokeun tawakal urang teh bener atawa henteu. Salasu alamatin ari aya 3 pirang-pirang ciri. Aya 3 ciri jalma anu tawakalna bener. Al-ula ari nu kahijina. Allah yarjua eta yen teu ngarep-ngarep ieu si mutawakkil. Wala yakhofa jeung teu sieun ieu si mutawakkil. Illallaha kecuali ka Allah. Nu jadi pangarep-ngarep Allah, nu dipikasieuna oge wungkul Allah. Kumaha cirina nu ngarep-ngarep wungkul ka Allah jeung nu wungkul sieun ka Allah? Wa alamatu dzalika jeung ari cirina la yarju wa la yakhafu ilallah eta ayyasda'a yen nyarios ieu mutawakkil bil haqqi kalawan bener ingdaman dicaketeun jalma yurja nu diarep-arep ieu eman wa yukhsha jeung dipikasieun eman adatan ceuk adat minal makhlukina ti pirang-pirang makhluk kal umaroi saperti pirang-pirang pamarentah wasalatini jeung pirang-pirang raja. Cek bieu ciri tawakal nu bener teh kahiji teu ngarep-ngarep kasalian ti Allah jeung teu mikasieun kasalian ti Gusti. Jalma anu ngarep-ngarepna wungkul ka Allah jeung anu sieunna wungkul ka Allah cirina kieu ayyasda bil haqi ingdaman yurja nalika jalma deukeut jeung jalma deui anu mana jalma nu dideuketan teh cek paribasana nya beungharnya bager jadi urang teh ngarep-ngarep kanu beunghar eta atawa wayu sa'adatan minal makhlukin cek batur eta jalma nu deketan ku urang teh pikasieunun. Hiji urang deukeut jeung jalma nu beunghar teu ngarep-ngarep ka jalma nu beunghar tetep ngarep-ngarep maka Gusti Allah. Urang deukeut jeung jalma anu ceuk batur pikasieunun tetep urang mah sieunna teh ku Allah. Kitu. Kal umaroi wasalatin saperti urang campur baur jeung umaro jeung salatin. Jadi atuh cindekna mah rek campur baur jeung saha wae tetep dina hate mah la yarju wa la yakhafu illallah. Nu dipiharep wungkul Allah, nu dipikasieun oge wungkul Allah. 2 ciri jalma nu tawakalna bener ye wasaniyatu jeung ari nu kadua eta alla yadkhula yen teu asup qalbahu kana hatena ieu mutawakkil naon hammur rizki bingung kana rizki sikotan karena percaya bidomanillahi kana tanggung jawabna Allah bihai suyakunu kusakira bukti naon sukunu qalbihi cicing hatena mutawakkil ingda faqdima dina nalika eueuhna perkara yahtaju nu mika butuh ieu mutawakkil ilahi kana emma kasukuni saperti cicingna ieu qalbun fi hali wujudihi dina nalika ayana ieu ma wa asadda jeung leuwih
banget. Nu kadua ciri tawakal nu bener teh la yadkhula qalbahu hamur rizki. Bieu ceuk urang geuningan. Ngahina Allah mah teu kudu jojorowokan. Ente mang isuk moal dahar eta teh ngahina Allah. Ta ieu. Ciri tawakal nu bener teh nu kadua alla yadkhula qalbahu hamur rizki. Dina hatena teu bingung kana masalah rizki. Nu penting geus usaha, nu penting geus nyareat gitu. Naon sababna teu bingung dina masalah rizki sikotan binomanillahi. Da terang yen sadayana oge ditanggel waler ku Gusti Allah. Urang mah dharma ibadahku nyareatna we da dipiwarang ku Allah fangtasiru fil ardi. Pek anjeun lumaku di alam dunia teh. Artina nyuprih rizki nu sae. 3 panjang ting 3 maisuk deui. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana